rupa pangabutuh. Nu kacida pentingna, lamun awak urang sehat, kabeh kagiatan moal aya nu kudu diliwat. Sangkan salawasna hirup sehat, kudu geten ngariksa awak. Oge sabudeureun padumukan. Leuwih hade nyinglar panyakit, tibatan kudu ngubaran. Ayeuna hideep bakal diajar ngargepkeun paguneman nu bade dibacakeun ku ibu. Dikupingkeun nya. Huhujanan. Waktu Danu keur lempang balik ti sakola, ujug-ujug breg hujan gede. Hadena Danu makal payung dina kantongna. Danu buru-buru muka payung. Tuluy neruskeun lempangna. Sabot keur lempang, Danu ningali Asep babaturanana sarua balik ti sakola bari huhujanan. Sigana Asep mah teu mawa payung. "Asep, naha huhujanan?" tanya Danu. "Payungna tinggaleun di sakola," jawab Asep. "Tadi atuh urang bareng di payung yuk," ajak Danu. "Keun wae kagok baraseuh Dan," jawab Asep. "Ih, bisi gering tuluy hujanan mah, Sep. Isukan pan rek ulangan. Hayu ka dieu urang duaan di payung," ajak Danu. "Nya atuh," jawab Asep. Nah, tina paguneman nu nembe dibacakeun ku ibu, ngandung harti yen ulah huhujanan sabab bisa kabaseuhan tuluy engkena kaserang panyakit. Dina usum hujan siga ayeuna, urang kedah nyiapkeun payung atau napi jas hujan nya bade angkat ka mana-mana, kedah nyiapkeun payung sareng jas hujan supaya di mana hujan urang teu kahujanan. Lianti ulah huhujanan masih kene seueur cara ngajaga kesehatan awak jeung lingkungan. Contohna micin runtah kedah ka tempat runtah, teras kedah olahraga teratur. Oge lamun bade angkat ka sakola kedah sarapan heula supaya teu lapar sareng tiasa konsentrasi diajarna. Ibak sadinten 2 kali. Tong hilap bari nyikat gigi saat teu acan bobo sareng saatos mam. Teras oge kuku atau napi tanggai nu panjang kedah diteuk-teukan nya minimal saminggu sakali. Murid-murid salaresna seueur keneh cara miara kesehatan jeung kebersihan awak sareng lingkungan urang. Nataan contoh sanesna kin di bumi nya. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna parantos rengse.